Kejujuran bebaskan diri. Etanawan cek marah nena api. Lamun tiasa akti nebongkan. Na tapi ya kenyataan marah nena badudam. Nalika abdi ngomong cicing. Tapi abdi tertiasa sanggeus tingali. Nugas kejadian hantar gedana kia abdi ngora tapi ganjang tengah tos. Ningali bentang pikan dituduh sangkan bahaya tengah deketan. Lamun dan roba eta benar ayah kantun kenapi anu bawakan kahayang abdi pasihan kami lewiti ya kahayang abdi pasihan kami lewiti iya. Sok dipalire ku anjena jangan terkejap anu abdi sok kadenge ayana abdi mual kitu deui sumanget abdi telur mual deui lutur tapi kehariwan jeung cacaya tetep terang mimitan heula wanita nyandak lengkah teu abdi masih peryogi leuwih lamun den aya batef teh anu tiasa nunjukkeun pitenjukna ka abdi abdi ngangkat sira luhur ka langit kawas nu diajarkan ningali bentang pikeun pituduh sangkan bahaya tengah deketan halang dan tetang tu datang ka dieu siap harapan sadayana kayang abdi pasihan kami lewiti ya kayang abdi pasihan kami lewiti iya. Kahayang abdi pasihan kami lewiti